sanes atuh ibu saterang abdi mah sanes kitu. Kada biasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisasi. Pemina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala lah pada ngelawan kodrat wae naik keri cenah emansipasi bari utekna tengarti bisnis perang penting bisnis naon gateh teuing salakina diimah ngajaga tulang pantau anakna diasuh cukup khusus terjang babu hayang ngamobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun ti salaki cenah duitna teu cukup uang berlian renceng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat. Emansipasi persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada nomor yang patut nama montong atuh euy da teu meunang ngalawan kodrat di rumah. Paribasa hayang maju bagi hayang jadi bapak segala rupa. Sehingga peren tetek mengeng kumaha eta kebutuhan biologis itu betul cara biologis. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala lah wanita atau istri majikan istri pamagat pamagatnya cenah emansipasi bari utekna tengarti bisnis teberang tepeting bisnis naon kateh teuing salaki diimah ngajaga tulang pantok anak diasuh cukup khusus terjang babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runta ngarepkeun ti salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumari mah emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat orang kaya ngelawan kodrat dari makanya awalnya hayang jadi jalur
layar